sahawi awewe geulis euy. Wah. Serius mah ya. पास आए यूं मुस्कुराए तुम पास आए यूं मुस्कुराए Ai masih belum naon. Telepon oh iya masih tadi ngaco dan HP. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam teh. Ih, Abi udah beda cewek dia HP. Nah, di mana? Abi tuh sekali di lapang ya. Oh, teh abi di posyandu anu caket lapang. Tapi ngan asup hideung teh ka dieu we. Oh, mana tuh Abi tadinya? Oh, kuy awewena euy. Ka kemana nya euy? Tuturkeun ah. Oh, itu si Abi asup hideung. Abi udah beda HP teh. Mohon iya. Cek lah. Sebenarnya Kak. Duh, nih awewe teh kalah jeung bos Idan juragan sampo. Aya naon nya? Kabogohna kitu euy. Naon? Kira-kira tuh betul Pak, naon tuh ih. Berarti sang panggilkeun. Duh, ini abang mesra euy. Bos Idan teh. Duh, aing mah harapan atuh ya. Lo, ke mana? Naon itu? Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Duh, pandangan pertama aing pek teges bogaeun kabogo. Ieu da resiko jamaah goreng mah euy. Gama teu boga, padahal mah aing mah boga hate anu tulus euy sabenerna mah. Anjing. Wah, atuh ieu euy. Nih salah euy. Aduh. Mikirkeun cinta pusing. Duh, aing mah keluar ti penjara, boga ongkos-ongkos acan. Terpaksa kudu leumpang ngopa jalan kareta lah. Duh, coba KB awewe teu nempo fisik jeung harta. Meureun aing bisa laku ka awewe. Ah, dasar awewe. Duh, geuning suara kareta euy. Wah, heuh kareta geus deukeut euy. Tapi itu naon euy? Balok bae apa munding euy di tengah jalan kareta? Kalah karunya kareta na bisi guna naon ieu mah.
gening mana bro? Kenaon main di jalan jangan kereta bobal. Udang bobal. Kereta ye. Udang bobal. Bobal udang. Bro, siana naonan di dieu udang bobal. Bro, mana ke mana wae, bro? Kurang teh geus di penjara bobal gara-gara kasus kamari nyolong motor di epet ku maneh. Geus gede ngobrol, bro. Aya kereta buru. Polisi jangan kereta. Naon maneh? Yuk. Nah, mana bisa bebas di penjara, bro? Ning sakedeung pisan. Oh, bro, kudu nama aing teh di penjara teh 1 tahun. Ngan menang revisi gara-gara aing nyebutkeun gak sengaja ke polisi. Nah, tuh bro gitu mah mending kena di penjara tuh aing euy. Bisa diringankan gitu mah. Dahar di paraban meureunnan euy. Ah, sia mah nu di penjara ge hayang bebas. Ari maneh kunaon eta gular-guler di dieu? Frustasi kumaha? Bro euy, aing frustasi masalah cinta euy. Nu dipikaresep kurang dibogohan ku batur. Lah sia mah teu pira masalah cinta mah kecil. Aing boga kawawuhan si Ariel ngaranna. Nu boga toko pemancingan KMR Fishing. Deket dah. Deket pom bensin Karang Kamulian. Ayo congga ditu jeung aing. Sia mah ku cinta we galau. Dijamin maneh menang awewe. Mana tuh, bro? Ayo gedung we di hareup. Ada pindah. Ieu mah recommended, bro, jang maneh. Oh nya. Nah, tempat toko KMR Fishing. Iya, bro. KMR Fishing jual bahan umpan dan umpan jadi. Tapi masalah percintaan, aku mau aku di dia mah, segala ge bisa. Cobaan atuh tes teh lah. Langsung ayo. Punten. Mangga. Bro, gue naon korotok, ban. Para kucing aya tuh, para manuk. Teril urang mau beli naon, ngantar babaturan unggul. Pada frustasi ku awewe. Hayang ka awewe tapi ditolak. Sugan maneh boga solusina. Pada maneh jago dina umpan jeung percintaan. Oh iya baturan maneh. Wah, ada kaciri mah banget teu payu ka awewe. Real karunya tulungan. Tadi geus golak-gore di jalan kereta. Untung aya urang aja. Geus frustasi manehna. Urang boga pamikat aya. Tapi syaratna kudu ngusep. Kamu tuh ngusep teh kasep tiga ngaranna tapi ieu teu baca. Kamu teu dipake pamaluran maneh jadi goreng. Oh, rahasia. Oh, bro, maneh siap teh ngusep? Emang ieu geus kabuktian real? Maneh abah teh pamajikan aing jiga kumaha? Oh, heueuh nya. Ya abi mah ewe aing. Bener siapna euy. Teu ngusep teu kasep. Siap lo? Atuh real, ieu mah harna naon? Urang mah moal ngamanarkeun. Soalna urang ngarasakeun, da urang ge hese ka awewe bareng saprak make ieu mah urang langsung payu. Payu bonus, ieu maneh. Jangan baturan maneh. Wah, real rek dicobaan ka baturan aing, pakekeun. Heuh nya. Anjing cak aing langsung. Bener ya? Anjing, dia habis iya. Wah, langsung bro. Conggaskeun ka wae tadi. Ayolah, yuk. Naonnya? Oh, real, maju. Ya, blokade maneh mun rek meuli para kucing, para belauk, umpan, useup sagala aya di KMR Fishing. Siap, nu deket pom bensin Karang Kamulian nya. Deket pom tah. Siap. Blok, aya we blok. Wah, eta mah anu dikares urang bro. Mana nama jeung Bos Idan? Lah, teu peduli Bos Idan mah. Ayeuna mah sebelum janur kuning melengkung masih bisa ditikung. Cuang dites eta pemikat. Ayo atuh cobaan. Ini kok aing di dieu? Wah, berarti halus ya bro, tapi khasiatna langsung terpikat. Liminho. Neng bade ngiring mah sareng abi ngusep. Ka ditu. Hayu. Saburan nya, Bro. Urang ngerek ngadatela di Cimuteuh.
Wah si Deblo benar-benar geus menang awe mah lupa daratan ke hete. Atuh Juk, kade sing sukses. Neng, emang daek itu mangan modal apa-apa? Bae, nu penting mah aja geulim info. Akan ganteng juga opa-opa Korea. Sarang opa. Nenek so sweet. Tuh, Neng, mana sih teh yang di payungan? Jalannya. Anak. Eno congka ditu cong usep. Si gemis Neng. Jalanna leueur. Opa, tungguin. Sok, kade. Ayo. Makasih, Opa. Ini dia yang lauk kan? Ah, terpenting lauk mah, yang penting mah kebersamaan kita we. Opa, kayaknya itu lauk teh. Acan teh heula sabar tuh deui. Ih, buru aku nih yang belum lauk. Sabar. Ih, Opa. Nah, Neng, jangan bingung gitu. Kunaon ieu? Lee Min Ho di Korea? Opa. Heeh, opa. Ih, lain Opa mana mah. Ini Opa. Iya. Neng, kemana Neng? Jagoan Apa tadi tane, mama urang aneh, tadi goreng. Awas ya, Neng. Ih, tadi itu mana mah lain Opa. Iya, opa, Neng. Ih, dong. Lain Opa. Ih. Neng. Apa sana? Mau. Ih. Kemana ih? Mau. Antosan ih. Iya, Antosan. Mantan gak sosok itu opa begitu juga kamu nih ya, saya disebut opa.